Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya Allah. Innallaha sayastu ya Allah. La yaghfiru tengah pula Gusti Allah ayyusyraka kana yang dimusyrikeun disakutukeun sahari Gusti Allah disembah dibantukeun jeung sejen atawa secara halusna mah diposisikeun Gusti Allah eta disejajahkeun jeung anu sejen. Komo lamun beribadah ka Gusti Allah sampur kanu sejen. Disarwakeun jeung sejen ya Allah maaf. Anu yang firu maduna dzalika liman yasha wa yang firu jeung ngampura Gusti Allah makana dosa duna dzalika dosa hantakeun musyrik. An khusus liman ka jelema yasha wa ngarsakeun Gusti. Di mana-mana musyrik kabawa pae dosa musyrik moal dihampura terkecuali lamun musyrikna sampai terus ditobatan terus dihampura Gusti Allah nyata dihampura. Tapi lamun dosa musyrik kabawa pae moal dihampura walaupun dipamentakeun hampura dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ngahampura kana dosa sahandakeun musyrik. Ya. Ngan khusus pikeun jelema anu dikeresakeun dihampura anu dibere hampura ku Gusti Allah artinya teu sakabeh. Walaupun kabawa pae asal tadi aya kahiji syaratna aya imannya. Nu kadua aya perkara anu ngajadikeun hampura di Gusti Allah. Misalnya alus tadina loba-loba istighfaran kegatuna. Bahwa dosa itu bisa dihampura. Asup ka jero kubur loba dosana. Ya, ngan dosana tu kabawa pae teh sahandakeun musyrik. Ternyata turunanana anak icuna ngadaroakeun mangmentakeun hampura dihampura misalnya hampura lamun dikeresakeun dihampura. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mama jeung ari siksa jelema na yusyrik anu musyrik sifat billahi ka Gusti Allah faqad dhalla maka teman-teman sasari simak dhalalan ba'ida kalau kasasaran anu jauh pisan tina perkara. Jadi melenceng ada jauh pisan jadi hese tina teh nyasar teh jauh pisan hese ngabalikan dari teh karena jalan bener. Iya ta'una min dunihi illa inasa. Iya ta'una ay maryamuna henteu ibadah eta jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik. Ya'budu ibadah sal musyrikuna jalma-jalma musyrik min dunillahi ti salian Gusti Allah. Tanya geus kalian Gusti Allah teh illa inasa henteu ibadah marehanana kecuali inasan ka pirang-pirang berhala anu sok diarana teh make sega muannas gitu nya. Make muannas. Daya nama muannas atau sigalata. Uja mana? Berhala ngaranna teh sok make muannas.
ngan saukur ibadah kana kitu ambena nya kana berhala bisa naon berhala wa iya dauna illa syaitanun marida wa iya dauna ma ya dauna ibadah kita jalma-jalma musyrik tegasna jalma-jalma musyrik ibadah kaetan berhala-berhala teh illa syaitanun henteu ibadah kecuali karena juri karena setan maridan kharijan an ta'at anu mangkung jauh keluar tina ta'at ta'atihim lahu gitunya terpati-pati ibadah karena patekong terkecuali eta teh ngan saukur ibadah karena juri setan ya dalam nama kasetan sebab namanya setan maka pantas lo bajurikan kebaikan itu terus ari setan mah wah ngerahkeun sagala rupa cara supaya jelema sasar sakalian untuk diberi sasajen ayo setan teh ngalaksa kasurupan teh aya naon teh ada apa setan teh juri juri ucapan matang malah dalam juri tong didenge itu mah takfal bah takfal we ngahajar setan teh ape hari ibadah kadinya benyarabah kadinya percaya kadinya ayah naon sagala rupa alah sing yakin kan mayang iya dauna ila syaitanun marida ibadah kana pateko nyukuh naon sagala rupa pagawean musyrik teh tetep saukur nyembah kana juri dan juri bakal gerakeun sapake carana supaya jelema percaya. La'anahullah, la'ana ngalaknathu kaita syaitan salah itu dijauhkeun tina rahmatan Gusti Allah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiba. Wa qala jeung ngomong eta setan la'attakhidanna yakin sing demi nage bakal ngalah temenan ela aj'alanna li min ibadika nasiba bakal ngajadikeun temenan kami pikeun kami atau karena kami min ibadika tina pirang-pirang hamba jeung nasiban kana bagian jadikeun bagian mafrudon anu dipasde maktuan aduhum ila taati ngahajar kami diajak kumaha carana supaya nurut ka lobanya baheula malah kitu anu percaya kana kitu lamun dipecahkan ternyata nyaan lah jurik teh jurik teh ulah sok ninggalna kita nyaho pada gitu jurik teh gimana ada kawan gimana begitu aya cek nya jurik teh wala udillanna jeung yakin bakal nyasarkeun temenan kami jeung setan ya hum kamusa ka manusia ka abdi-abdi kanu ibadah ka Gusti geus pokoe jangan kafir mah tamalah geus tentu digoda deui ku setan teh nya geus durhaka ieu mah nu ariman wala udillanna jeung yakin bakal nyasarkeun temenan kami jeung setan hum ka jelema jauh tina perkara kunaon dibere kawas-wasan karaguan itu dina hati ragu oge nya kitu teh ibadah ka Gusti Allah bae oge nya bakal aya barituman kena apa kalau kitu kawas-wasan wala umanniyanna jeung yakin bakal ngangen-ngangen kami jadi dibere lamunan anu panjang dalam hati itunya
yulqi fi qulubihim tulal hayat ditibakeun ku setan teh bahwa hirup teh bakal lila wa an la ba'sa wala hisaba lamun geus teu mikiran akhirat wala aya ke di balitungan atau hudak di kubur teh wala aya hisaban dina amal teh asa-asa rek panjang umur bae asa-asa moal aya hisaban esok itunya itu setan hantu gitu. Oh diberi panjang kelamunan dulu amal sebenarnya itu kumaha isukan kumaha pageto kumaha minggu harum baru kankeun rek hirup tentang minggu harum kumaha ieu kumaha padahal geus sekolah mulia kene sawah jak naon boro-boro kabatul kadewek teh mending ada yang mulia kene sawah jak naon ini kene bikeun ka anak kabeh sawah teh tapi setor ka kolot setor ka kolot kolot teh cicing tinggal ngopi jeung udun mandak ibadah ka jauh-jauh ya gitu lain dari naon teh tapi ku setan teh kumaha jam isukan kumaha jam pageto geus teu mikiran akhirat ayeuna mah pokona mah cenah kereuki ulah ngobrolkeun akhirat wala amrunnahu jeung yakin bakal marentahkeun kami jeung eta teh palayubatikunna adzanal an'am maka yakin bakal megatkeun nya bener yuqatikunna bakal megatkeun temenan adzanal an'am kana pirang-pirang raja kaya itunya jadi dibere kaseneng dibere ulama panjang angan-angan panjang lamunan ngumpul harta raja kaya tapi sebagian ditibakeun supaya ulah dinikmati di dunia kene saoma di akhirat diharamkeun ku dewekna kene padahal diharewosan tujuri wala amrunnahu yang yakin bakal marentahkeun temenannya kami jeung setan hum kaeta manusia para yubayyiruna khalqallahi maka yakin bakal marubah temenan khalqallahi kana agama Gusti Allah dina bil kufri wa ihlali ma harama wa tahrim ma ahalla dirubah agama Gusti Allah teh kufur ka Gusti Allah nu tadina haram dihalalkeun nu halal diharamkeun ieu aturan salat wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wa may ngarising jalma yang takik anu ngalap isi jalma syaitan makana setan waliyan kan jadi kakasih ayat tawalahu wa yuti'u jadi nu diturut teh setan gitunya nu jadi jalan keluar tina sakabeh perkara atau tina urusan teh ditanyakeun ka setan itu tanpa ningali karena aturan Gusti Allah tepatkan khosirah khusranan mubina maka geus teman-teman rugi eta jelema kalawan karugian anu tertera kalahkan turunkeun diculik teh anu turunkeun diculik turunkeun setan geus karakter teh aturan Gusti Allah mah nya dagang bohong bae nu penting mati jeung setan teh geus semuanya itu ada baik itu kan padahal
ulah ngomong teh. Itu kok rugi kalau dia gede teh. Baru bisa leutik. Bohong. Kalau gitu mau ke bohong banyak. Itu tak boleh sangka itu pura-pura nyumput nyumput di Gusti Allah tak apaan Gusti Allah nyumput di jalan kok kamu boleh bantu untuk mencuri yang itu wa yuwallihim ini sebenarnya صلوا على النور أحمد